teka rasanya. Geus gede deh itu. Meureun resep sanya main bola. Resep lu. Ingat sih baheula pas moro lalayangan. Terus Oh nu basa sia dicarekan teh nih. Nu tuluy di kadek lalayanganna. sia tuh da kadon iilu. Nah, sia jadi nyalahkeun aing cuma. Heuh sia kadon iilu. Nah, kapan sia eta mah dicarekan lagi? Mun sia teh ilu mah aing moal dicarekan. Nah, jadi gara-gara aing ilu pada naon? Carekan. Sia tuh da maksa. Dicarekan ku indung ulah ilu. Dan maksa yang ilu. Jadi aing ilu kacarekan. Cih. Nah, kapan eta mah aing lah yang ilu aing mah teu bebeja. Oh, sia mun teu ilu aing moal dicarekan kunyuk. Nah, sia jadi nyalahkeun aing cuma. Heuh sia gara-gara ilu. Nah, kapan sia nu dicarekan ageuna jadi. Heuh gara-gara sia ilu cek aing teh. Sia mah jadi nyalahkeun batur. Nya heuh geus puguh salah sia. Kadon hayang ilu. Nah, pan misah ieu mah lalayangan ge. Balik mah anggar we bareng. Sia we eta mah dicarekan cungur. Heuh sia pan cek aing ge. Nah, sia yang naon jeung aing? Yeuh cungur, mun sia teu ilu aing balik mawalang layangan loba. Balik moal dicarekan ku indung sia. Heueuh pan aing hayang ilu nah kumaha?